Bikin ka ayeuna jarak kubur bid'ah dolalah ceuk saha muludan bid'ah dolalah eueuh dituna ari sia iraha ka ditu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarakan bidikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'atahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Al-ayat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis. Wa qala Syekh Mudabi'i sallallahu sarrah man hayya liadzi qiraati maulidi rasul ta'aman wa jama'a ikhwanan wa qada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammula ta'jiman li maulidihi hasyarallahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'lal ilmin. Sadacana ngalajengkeun kana acara pangaosan mangga hayuran sami-sami ku berkaina urang sholawat ka Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan ku tarbiyahna mudah-mudahan ku berkana ngaos sholawat sareng takjim maulid ka Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan urang sadaya di dunia teh ningkat tarbiyahna Kanjeng Nabi, di akhirat teh ning syafaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli daya sanes maksa jeung tujuanna urang ngalikakeun dua dafal sampean kana imah bilaan dunia. Daya sanes nyaeta bade tolabul ilmi sareng ayeuna bade tegasna bade takdim kana dilahirkeunna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Kanjeng Nabi kana irungan mudah-mudahan udang sadaya ka Allah kaiji sugih panjangkeun umur bari jero taat ka Allah. Amin. Dijadikeun hamba Allah anu saleh. Amin. Dosa nu gede nu leutik nu karasa nu teu karasa. Amin. Memakai sunnah wal jamaah. Amin. Waktu nikahkan mangsa penyakit dan tali pamot karena mudah-mudahan udang sadaya Allah udang sadaya ya Allah dimautkeun bi husnil khotimah. Amin. Sadaya singgi supaya bahagiakeun dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sababna asal muasalna ayatna urang
aya na langit, aya na bumi sababiana sabab Gusti Allah ngadamel Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kieu teh tanda lain wungkul takjim ka Kanjeng Nabi, lain wungkul ngagungkeun ka Kanjeng Nabi. Urang sadaya tanda terima kasih ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah ngadamel Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Allah dina hadis qudsi, Nabi dina hadis qudsi na laulaka lama khalaqtul aflak. La Allah lamun sakira-kira kami anu agung, lamun sakira-kirakeun kaula teu ngadamel nurna Kangjeng Rasul, lamun sakira-kirakeun kaula teu ngadamel Kangjeng Nabi, ayeuna kaula moal ngadamel sakabeh anu aya di alam dunia, moal aya langit, moal aya bumi, moal aya surga, moal aya neraka, moal aya aras, moal aya jembatan siratal mustaqim, moal aya hisaban, moal aya timbangan amal, moal aya lautan, moal aya gunung, moal aya urang. Nah, kusabab aya sote Allah taala ngadamel Kangjeng Rasul. Mantap wajar jeung munasabah nu boga embe pencit embe na sabab moal aya embe lamun eueuh Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan sing sok sanajan bari kitu oge langkah urang sadaya dijadikeun di proyek apa bahwa urang fungsi ngagungkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya bahwa muludan bid'ah dolalah haram, muludan hajabah bid'ah dolalah haram, tahlilan haram bid'ah dolalah, bikin ka ayeuna jarah kubur bid'ah dolalah, ceuk saha muludan bid'ah dolalah eueuh ti ditunda ari sia iraha ka ditu. Allah ngagungkeun ka Kanjeng Nabi dasar maulidan ayat na Qur'an, ngagungkeun ka Kanjeng Nabi dasarna ayat Qur'an. Cek Allah dina Al-Qur'an la ala khuluqin azim. Allah taala ngagungkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusabab akhlakna piraku urang sebagai umatna teu ngagungkeun ka Kanjeng Rasulullah. Cacak Allah ge ngagungkeun ngamuliakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Urang sebagai makhlukna, urang sebagai umatna ayeuna umatna Nabi Muhammad, piraku urang teh ulah ngagungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Cek maneh bahasana cenah maulidan teh musyrik, cek manehanana musyrik, muludan teh musyrik palabah manana. Ari bahasa musyrik teh nuhankeun ngaduakeun Gusti lamun jalma boga teh ka musyrik murtad ngaduakeun Allah mangeranyeun pangeran deui salian Allah eta disebutna musyrik. Jarah ka pakuburan musyrik sote lamun ka pakuburana kunta penta bah seminggu hari rek hajat can boga duit bah aduh ieu geus lewat 2 minggu ayeuna geus lewat 2 minggu can setor mobil. Eta kunta penta musyrik tapi tujuanna urang jarah nu dicontohan ku Nabi maca Fatihah, maca ayat kursi, maca doa Isya. Keur bahasa doa ayeuna keur doa ge kade ulah bahas kula ayeuna salah nanggapina. Heuy can diisolkeun. Hukum paling geus diisolkeun eta. Bahasana aya 3 aya hadiah, aya isol, aya tawasul. Hadiah umum rek kanu hirup, arek kanu mau. Contoh kanu hirup hadiah seperti kapal habaib duria turunan Kanjeng Nabi. Bahasana hadiah sabab turunan Kanjeng Nabi haram teu meunang narima sodako. Numantak sekalipun urang arek mere kabib bahasana ulah sodako hadiah haram hukumna. Kecar sodako mah ka urang habib teu meunang narima zakat fitrah haram hukumna. Narima zakat fitrah mah bangsa ajar urang ka habib mah bahasana ulah zakat fitrah urang kecapna hadiah. Ayeuna hadiah kanu maut melalui kanu hidup. Urang boga tatangga, aduh, urang teh enak bapak geus maot, hidung geus maot, diri geus maot, umpama boga bapak teh geus maot, arek ayeuna maca Quran teu bisa maca Qur'anna. Arek hadiah ka ahli kubur teu bisa ila hadratina, teu bisa ila arwahina, teu bisa. Arek hadiah teh teu bisa. Urang teh boga kadaharan, boga cau sasikap pomo satu rumah, bikeunkeun ka tetangga. Teh ayeuna Pak abdi hadiah cau sasikan ieu hadiah ti bapak abdi anu pin anu
dibikeunkeun tah ganjaran hadiah eta cau sasikat tapi ganjarna kanu maot gak hadiah kanu maot make melalui kanu kieu. Hadiah sodako ka tetangga ayeuna diniatan ayeuna hadiah kanu maot. Ayeuna hadiah urang teh umpama maca tahlil teh teu bisa, maca yasin teu bisa, maca Quran teu bisa, bisa nate maca Fatihah. Maca Fatihah ngan teu bisa ila hadratina, ila arwahina teu bisa, Fatihah mah bisa. Ayo baca Quran, maca Fatihah sabalik, beres maca Fatihah sabalik, Gusti, ya Allah, abdi ayeuna ngaos Fatihah dihadiahkeun kirimkeun ku Gusti ka anu bin anu jadi diniatan. Mana dalilna? Mana contohna? Rasulullah hiji mangsa lewat ka makam pakuburan. Rasulullah keur liwat, Rasulullah maca Fatihah sabalik, hadiah Fatihah dihadiahkeun ka ahli kubur anu aya di makam eta. Lamun hadiah kali kubur tetapi Rasulullah mual maca mual hadiah Fatihah ka jalma anu mau. Kedang balikeun. Ceuk manehanana ayeuna jalma ayeuna hadiah ka ahli kubur. Terus tahlil ka ahli kubur, jarah ka ahli kubur mual tepi ceuk manehanana. Ayeuna dicontohan ku Nabi ceuk Nabi eta Kangjeng Nabi begitu cucukna. Saha cucuna Kangjeng Nabi? Sayyidina Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan dipenggal beureumna ku kapiring. Begitu pupus dicandak ayeuna jasadna, begitu dikuburkeun eta kan beres dikuburkeun ku Kangjeng Nabi di teundeungan palapah korma, daun korma di luhurna. Ditanya ku sahabat Gusti, kunaon ieu incu Gusti, cucu Gusti ayeuna Hasan, begitu ayeuna luhur makamna dituruban ku ayeuna ku daun korma. Ceuk Kangjeng Nabi dan daunan maca tasbih ka Allah pikeun ngabantu perjalanan alam kubur. Ayeuna dan daunan aya nyawaan henteu. Dan daunan aya akalan henteu. Maca tasbih Allah bisa ngabantu kan huruf komo urang mah aya akal aya nyawaan dihadiahkeun kana maot piraku tetepi. Nah hiji aya nu kedua tah. Katilu ayeuna agama Islam Kangjeng Nabi nyontohan nyolatkeun mayit henteu. Agama Islam nganjurkeun nyolatkeun mayit henteu. Nganjur tah nyolatkeun mayit eusina mah ngaduakeun ka jalma anu Allahumma gfirlahu begitu takbir katilu Allahumma gfirlahu lamun mayit lalaki Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu cukup sakitu oge. Yang panjang Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasimada wa akrim nuzulahu wa wasimada qulahu wa agsilhu bil ma'i wal salji wal baroni wa nakihi minal khotoya kama yunaqasaw min abyadi min dadasi wa bil hudarun khairan min dadarihi wa ahlan khairan min ahlihi wa jawjan khairan wa jawjihi. Lamun hayu panjang panjang teuing cukup Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Arek nita ngajak ka batur era hayang pangandeurkeun jarah teh umpama jarah ka kolot teu bisa rek diantar ku batur era teu bisa urang hayang ngabdi ka kolot ayeuna hayang ka kolot datang ka makam urang begitu ka makam teh beres ayeuna urang mati maca Fatihah sabalik dihadiahkeun ka ayeuna bapak urang ya Allah ayeuna abdi maca Fatihah sabalik ku berkah maca Fatihah kirimkeun Gusti ka bapak abdi anu bin anu urang teh maca doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu cukup sakitu oge. Ada hadiah. Lamun agama Islam Kangjeng Nabi doa ka jalma nu maut henteu tepi Kangjeng Nabi moal nyontohan nyolatkeun mayit. Sabab nyolatkeun mayit teh ngadoakeun ka jalma anu berarti eta doa ngadoakeun ka nu maut, ngadoakeun nyolatkeun mayit, ngadoakeun ka nu maut berarti eta doa tepi ka nu maut. Saya tadi sebutna hadiah. Aya tawasul. Ari tawasul teh nepungkeun, nganepikeun, ngadugikeun. Cara mana? Allahumma ausil waj'al sawaba ma qara'nahu min kalamikal qadim min kalamikal qadim wa min qiraatil qur'ani wa min qiraati yasin wa min qiraati suratil yasin wa min qiraatil ayatil kursi wa min qiraatil qul hu wa min qiraatil falaq binas wa min qiraati itu. Nah,
hadiatan ila ruhi eta disebutna doa isol. Allahumma ya Allah ausil tepikeun dugikeun ku Gusti ayeuna sawaba ma koronau ganjaran-ganjaran anu geus dibacakeun. Mana anu geus dibacakeun teh? Nah dibacakeun teh Al-Qur'an, nah dibacakeun teh Yasin, nah dibacakeun teh ayat kursi, nah dibacakeun teh 10, nah dibacakeun teh Falaq Binas, nah anu dibacakeun teh ayeuna sholawat tepikeun Gusti dihadiahkeun ka anu bin anu eta disebutna doa isol. Isol teh nepikeun. Aya tawasul. Aya tawasul mah pelantara. Ayeuna Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi nabil mustafa wa bi barakatil ulama wa bi maunatil ulamail amilin wa bi karamatil auliya. Nah, eta doa tawasul. Ya Allah, Allahumma inna natawassalu. Ya Allah, ayeuna kusabab pelantara na para nabi, kusabab pelantara na para wali, kusabab pelantara na para alim ulama, kusabab pelantara na para jalma-jalma anu soleh, kusabab pelantara kuberkana mukminin mukminat, muslimin muslimat, doa abdi kabulkeun tepikeun ka eta jalma ayeuna salametkeun eta jalma keur disiksa ku Gusti, salametkeun ku sabab berkahna Kanjeng Nabi Muhammad, ku sabab mulyana Nabi Muhammad, ku sabab ayeuna berkahna para sahabat, sabab berkah ku sabab mulyana para sahabat, sabab ayeuna mulyana para ayeuna ulama, ku sabab mulyana para solihin, ku sabab berkah-berkahanana sakabeh jalma Islam. Arek hadiah doang silakan tepi ka ahli kubur. Arek ditambahan ku tawasul si tambah kudu aku isolna silakan. Arek ditambahan deui ku ayeuna naon kudu tawasulna silakan. Arek tawasul mah saeutik Allahumma ausil wajal sauma qara'nahu contoh urang ngaji di makam. Urang teh ngaji di makam beres ayeuna urang ngaji di makam terus ayeuna bismillahirrahmanirrahim maca urang teh Al-Qur'an umpama ngaji teh bagian ke bagian teh setengah jam atawa sajam beres maca urang teh bisa jam teh sadaqallahul azim. Tah isolkeun Allahumma ausil wajal sauma qara'nahu minal kabin kalamil qadim atawa lamun make kalamil qadim wa min qiraatil qur'ani hadiatan anu bin anu kakarat Allahumma billahu warhamhu wa afihi wa anhu Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarid niram. Cukup sakitu ge doa isol mah. Lamun doa tawasul panjang sok aya di bahasa kieu wa ila dina sok panutungan doa. Nah, wa ila arwahi syekhuna wa ila arwahi imamu wa ila arwahi ayeuna para sahabat anu bin anu kabeh eta teh doa tawasul. Jadi aya hadiah, aya isol, aya tawasul. Ari tawasul mah pelantara Gusti kusabab isol abdi, kusabab salat abdi, mulyakeun abdi, salametkeun abdi, salametkeun indung bapa abdi. Nah, contoh kerja sholat urang tos sujud Allahu Akbar diuk iftirah duk ayeuna julusul istirahat iftirah duk di ayeuna istirah diuk istirahat maca Robbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'furani. Eta teh mangmentakeun pangampura ka Allah, hayang dipikannya ku Gusti Allah, hayang dilombakeun rezeki ku Gusti Allah. Pantesan urang maringki wae salatna hayang lomba rezeki aya dina jero salat. Eta doa hayang lomba rezeki, hayang dipikannya ku Allah. Mudah-mudahan sadaya paparan taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal